Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang anu ganteng tapi teu sabaraha di channel Nyunda. Selamat hoyah kieu ka para balad Nyunda. Urang ieu geus nya kamaranna heuh. Soalna urang di 5 bulan yang lalu anjir geus teu kekiran yang geus teu video gabut gitu. Urang lintih hayang gitu nyeun video teh hampura we barudak sibuk sunat urang. Aduh, sorry ya barudak ya. Keberepeunaan. Nah, urang ayeuna keur jeung si Mamang editor ya. Mamang editor, well, bae eta. Ieu Mamang editor bisi nu sono nya ka urang. Urang selama 5 bulan teh loba kegiatan barudak. Urang teh lintih hayang ngupuluk teh. Soalnya loba kegiatan untuk bisa ditinggalkan gitu. Alhamdulillah tahun ayeuna urang biasa ngupuluk deui. Bismillahnya doakeun weh itu 2020 hiji 1000 subscribe lebih. Terus sampai ke jam tayang tinggalkan ka di monet teh. Lumayan we gitu setting-settingkeun bisa cair. Nah, bisa nu penasaran, Mang tina di mana eta aja? Tarik angin, ayeuna anjing. Angin tarik pisan ieu teh. Urang ge bibir mun dikeun calangap awer-aweran bibir teh. Pas tarik angin. Urang ayeuna posisi teh keur di pantai Sindangkerta. Urang hampura ye. Hampura sakali di ka barudak urang teh. Baru deketing atuh. Urang teh mahanya tuh bisa dijelaskeun selama 5 bulan urang bakal kegiatan anu keun pokona kita jeung di loba nu nanyakeun Mang cenah iraha cenah nge-vlog ieu cenah loba nu nanyakeun dina WA urang nya WA pribadi kana IG gitu loba nu nanyakeun ka urang nya cepat teh lain teu hayang gitu urang teh repot sakitu ngumpul repot. Nah, di video pertama di tahun 2020 urang ayeuna langsung beli dia dan niat nanti orang teh vlog ya barudaknya ieu teh bingung ya ngomong naon urang teh da soalna urang canggung deui gitu mecilan teu ngomong di hareupeun maraneh di hareupeun publik gitu. Jadi ya hampuranya urang teh lain teu kabeli mikrofon tawan naon nya urang ayeuna make headset gitu tah saayana soalna naon di mah tarik angin jadi mah ya. Angin lagi betah jadi yang marane anu hayang turun ka dieu gampang mun arek ti arah Tasik bisa mun arah ti Kidul ge bisa gitu. Soalna ieu tempat cocok banget yang marane boga pantangan. Sing ingat kana jomblo ulah pati ulin ka sisi pantai euy. Paur tarik ombakna gitu bisa ka bawah da terus di kelantean. Dia tempatnya sangat strategis, begitu strategis. Bahasa Indonya teh mah hampura eta bahasa Indonya. Nah, ieu nya urang skip kitu nya, capek tas ulin di laut mah euy panas. Tah, urang ayeuna nga-review tempat atau saung aya di dieu unggul ya. Nah, kahiji maraneh belum sama sembarangan. Tahun aku lah, beda mana lah gitu. Nah, cuma yang gunawan dan motor sembarangan lah mana lah gitu. Nah, gitu jadi kan tempat sampah. Segala benda sesuatu yang masih kene dibuat tradisional.
maksiat. Nah, maksiat mau di bulan puasa lah gitu. Dia bukan tahu yang ngenahan barang harga haji dia mau tim masuk diuk di dia nakar gitu. Seur oge ieu barudak ngora anu sok diarang Ternyata kurang punya mana? eueuh. Ayeuna soalna kan sanes hari-hari libur. Biasana mah hari Minggu di dieu teh pinuhna teh. Pokoknya ulah poho di subscribe heula ame urang semangat ngupload video lain. Ya Subscribe. video pertama orang di tahun 2021. Pokoknya mun loba ulah lajo urang tinggal gue selina tah. Selina. Oke, akhirnya orang nge-review sebuah tempat yang enak dilihat, enak ditempati, pokoknya enak-enak lah. Nah, ini dia. Walaupun dia video sebenarnya tapi tidak naon, penting kurang halal yang dengan itu. Nah, seperti ini uing jadi kurang di memanfaatkan hasil alam. Contoh kan ini dari bambu jadi kan tempat hidup. Wah itu betul mah jangan tina awi aya kira tina Rumah tua review. yang itu bukan oh aya motor batur review moal Nging, angkua gua itu Pak. rumah gua Ulah di ruang. Itu aya bangunan tua tuh. Rumah tua. Nah, yang merane nu penasaran hayang apal itu sina juga kumaha sok komen di bawah soalnya cenah babeja jadinya teh coba kejadian anu teu hayang di anu teu dipikah hayang sina si bohong tanyakeun ka orang gitu orang itu percaya gitu si mang ngajeun deuleu oke ayeuna urang beuteung geus kukurubukan istri konsen gitu nempo batu ge asa nau gue gitu rasan kabar itu ya saung disagunakeun ya saung disagunakeun tadi kurang dibedakeun saung teh dari tempat dahar si pantai mungkin mincing duaan adanya umat udah diturutan tapi anu jam boga pasangan mah teu naon jang ulah sok deh oke urang enak kuat ya kurubukan bener nama orang kayak menikmati mencicipi hasil laut Cipatujah tawas tentang pertanian. Tadi orang pesen dahareun, pesen tuangan. Ayeuna bagian tuang, pokoknya ulah poho subscribe, like, komen sagokil-gokilna, komen sok hujat urang, urang bagi semangat jeung karya-karya itu penting. Ya. Pokoknya ulah dilajoan, soalnya orang era ieu gigian. Tas dua duh barang bagus ayeuna urang tujuan teh ka pantai Sindang Kerten sabenerna lah tadi mah tepat teh teh kasep Sindang Kerten kasep pantainan ieu mah bener teh apal ngaranna nuhun barang bagus wis segala ciri hai ada TikTok ayo TikTokna laki euy jadi maloba pidah saeun aslinya kalau pidah saeun anjing naon yeuh sebuah barang barang toy menit beda tukang toy modar motor lagi saya